Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Abdi Dewi alias Sabtaningrum dari kelas 11 IPS 5. Di sini Abdi ingin memperjelaskan atau mempresentasikan apa itu novel, bedana novel, carpon dan dongeng, jeung ciri-ciri novel. Novel kaasup wangun lancaran karena menggunakan bahasa sopapoe atau bahasa kita sehari-hari. Dan bentuk novel teh carita. Nah, novel teh pangheulana atau pertama terbit di Dina Sastra Sunda, judulna Baruang Kanu Ngarora, karya Deka Ardiwinata tahun 1914. Bedana novel, carpon, jeung dongeng. Novel teh palakuna loba jalma hukul. Nah, kalau carpon palakuna bisa satu atau sebangsa jin. Sedangkan dongeng itu palakuna kawatasan atau terbatas. Nah, yang kedua, novel teh itu kehidupan sapopoe. Sedangkan carpon itu sapopoe tapi pamolahan. Nah, sedangkan kalau yang dongeng itu sapopoe tapi aya unsur pamolahanna. Nah, yang ketiga, novel teh itu ceritanya panjang. Kalau yang carpon ceritanya pendek atau pondok, karena carpon cerita pondok atau bahasa Indonesianya cerita pendek. Nah, dongeng teh itu pondok juga karena dia berbentuk buku tapi berbeda-beda dongeng cerita. Nah, novel teh yang terakhir, novel teh bentuknya tulisan atau buku, jadi agak rada banyak. Nah, kalau yang carpon itu tulisan kumpulan cerita pendek. Nah, sedangkan dongeng itu adalah tulisan atau buku. Unsur-unsur novel teh aya genep. Yang kahiji teh ada tema, yang kedua aya palaku, yang ketiga aya galur. Galur teh terdiri dari galur melere atau maju, galur mundur, galur bobok tengah atau galur campuran. Yang keempat ada latar. Nah, yang kelima itu ada puseur sawangan atau sudut pandang. Nah, puseur sawangan di novel teh aya jalma kahiji, itu teh contohna abdi kuring. Nah, yang kedua teh aya jalma katilu. Nah, contohnya teh manehna atau dia. Nah, yang kan genap itu amanat. Ada macam-macam novel, aya 3. Nah, kahiji teh aya novel barudak, kedua aya novel remaja, katilu aya novel dewasa. Apa sih itu novel barudak, remaja, jeung dewasa? Nah, yang kahiji teh novel barudak. Novel barudak dikhususkan untuk barudak atau anak-anak. Nah, palaku lobana jeung barudak atau anak-anak. Kisahnya teh persahabatan, keluarga. Yang kedua teh novel remaja, dikhususkan untuk anak remaja. Palaku lobana jeung remaja atau anak remaja. Nah, kisahnya teh percintaan seperti Dilan. Nah, yang katilu novel dewasa, dikhususkan untuk orang dewasa. Palaku lobana teh jeung orang dewasa. Nah, kisahnya teh lebih rumit daripada novel barudak dan novel remaja. Contohnya teh Layangan Putus. Rarangken Barung. Apa sih rarangken barung? Nah, rarangken barung nyata rarangken anu dipakena babarengan pikeun wangun guna atau fungsi jeung harti kecap. Nah, rarangken baru beda jeung rarangken gabung. Nah, ari rarangken gabung mah mangrupa gabungan 2 rarangken atau leuwih anu ngawun guna jeung harti kecapna.
Rarangken kaan. Naon sih rarangken kaan? Rarangken kaan mangrupa salah sahiji rarangken barung atau konflik. Pikeun wangun kecap rundayan dina basa Sunda. Contoh rarangken kaan teh kamari aya 5 orang anu karacunan. Kalimat aslina racun. Nah, saat digunakan rarangken kaan ditambahkan ka dan an di awal kalimat dan di ujung kalimat. Karacunan, racun an. Nah, kamari aya 5 orang anu karacunan ku sampe. Nah, yang kedua teh aya atuh eta nyieun cikopi teh ulah kaamisan teuing geura. Nah, kaamisan, kalimat aslina amis. Kalau dipakai rarangken kaan, ditambahkan rarangken kaan, jadinya kaamisan, kaamisan. Nah, rarangken kaan ini dimasukkan ke awal kalimat dan di ujung kalimat. Jadi kaamisan, kaamisan. Cakap sakitu materi yang abdi sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.